Bismillahirrahmanirrahim. Paslun utawi ku pasal sawiji aqalu dafni. Utawi lawiki dike ngubur aiku ayul qabri tegese kuburan iku huprotun. Sakedukan eta atawa galian. Taktumu kang petakan ya huproh roihatahu ing ayeuna baune mayit. Waturi suhulan ngaraksa ya huproh ing mayit binasibai saking satogalak. Ieu pasal ngabahas fidapni masalah ngubur mayit wa mayud karumahu sareng ayeuna perkara anu berkaitan sareng ngubur mayit. Aqalu dafni minimal ngubur mayit teh huprotun, satu galian anu bisa nyumputkeun kana bauna mayit. Wa tuhri suhu jeung ngaraksa mayit tina satogalak anu bisa ngali kana eta mayit tuluy di dahar eta si mayit. Seperti macan gitu atau anjing bisa. Siba teh jam'u ayeuna subuin mislu rajulin sabuin mislu rajulin warijalin wa huwa yaqu ala kulli ma lahu nabun ya'du bihi wa yabtarisu. Setiap ayeuna hewan anu ngabogaan sihungnya anu ngarekeb satogalak anu kukuna panjang anu sihungna panjang. Tegasna wal wajibu minal qabri ma yamna'u dhuhura raihatil mayyit. Wajibna tina ayeuna ngadamel kuburan keur mayit teh nu bisa nyumputkeun kana bauna mayit. Patu adil ihya nya kunaon deui lamun ayeuna bauna mayit kaameu ngamilaraan ka jalma nu hirup. Wayamna'u nabsa sab'i jeung bisa nyegah kana ayeuna satogalak engke bisa dikali deui ku ayeuna macan paya kulahu tuluy di dahar. Wa kharaja bil huprah ma law di al mayit ala wajil ardi. Dikecualikeun ku basa huprah ma law di al mayit ala wajil ardi. Di mana mayit di kuburna teh dina luhur taneuh tuluy dibangun dina luhur taneuh teh dibentuk seperti kuburan seperti ayeuna bangunan aisulam yata'addar hupro sekira-kira teu sulit ya teu sulit ayeuna nguburkeun tapi kalakah dibangun bangunan gitu seperti kuburan Cina. Wa ila kapa lamun teu sulit mah kapa cukup hegae dikitukeun oge. Lamun sulit mah gitu. Nguburkeun ngeduk seperti ayeuna batu, daerahna teh batu hungkul. Falau mata fi sapinatin intadaru usula ila sahil liyadfana fil barri in koruba. Lamun jalma maot dina parahu maka tungguan nepikeun ka basisir engke kubur di dar kitu ge lamun deukeut. Wa illa lamun jauh keneh ka basisir sakira-kira lamun ditungguan nepi ka basisir teh bakal buruk manten si mayit. Maka kal masyhur seperti nu dinasku Imam Syafi'i eta ayyusadda baina lauhaini talian si mayit di antara dua papan dirempetkeun ku papan gitu. Lialayan tapiha wa yulqa fil bahri supaya ulah ngamang eta si mayitnya. Wa yulqa supaya ulah ngalelep eta si mayit. Wa yulqa fil bahri tuluy alungkeun ka laut liyasila ila sahil supaya nepi si mayit ka basisir ka sisi. Tujuanna naon? Supaya engke kapangiheun ya ku warga setempat sisi basisir tuluy dikubur waing kana luku paron sanajan keluargana kafir kapangiheun ku jalma muslim tuluy dikubur disangharepkeun ka kiblat lamun nu mangiheunana muslim.
Pain alquhu fihi biduni lauhaini kumaha lamun pek ayeuna teu make papan teu diangklengkeun teu dipalidkeun wasaqaluhu binawi hajarin lam yasimu tuluy dibeungbeuratan ku batu sina ngalalap di kuburna di laut kitu lam yasimu teu dosa kitu ge kira-kira jauh keneh mah gitu nepi ka basisir. Wa akmaluhu qomatun wa basatun lan sampurnane ngubur mayit iku qomatun satangtung wa bastatun lan sababar tangan. Biaya kumarojulun mutadilun basita yadaihi. Nu dimaksud satangtung jeung sababar tangan teh saperti jalma nangtung dina jero galian hiji lalaki anu mejehna tangtunganana tuluy ngalebarkeun tanganna kieu. Murtapi aini bari diangkat sajero eta ngubur mayit. Qala Abu Jarimi qauluhu basita yadaihi ay ghairu qabidin li asabihi ma tegas nama ngalebarkeun mukakeun tangan teh ulah dikepeulkeun tuh ceuk Imam satadi teh Bujairi wa dzalika miqdaru arbaati adruin wa nisbin bidiril yadi ukuran eta teh nyaeta lamun diukur siku mah 4 siku satengah siku tangan. Wa yusan wa yudal mayitu fil qabri ala yaminihi kama fil intija sunat deui mayit teh disimpen dina kuburan teh kabelah katuhu saperti nyangigir inda naum itu nyirah ngaler yang hareup kiblat pamenteuna nyangigir kabelah katuh walau di alaya sarihi kuriha lamun kabelah kenca mah makruh berarti ka kidul nyirah ngidul mah makruh. Wa yudawu tuluy kudu disimpen pipina ail aiman nu belah katuh banda izatul kapan sabada dibuka kapanna alat turob diantelkeun kana taneuh pipina buka heula kapan kain kapan gitu awilana wilibnati atau kana saumpama ayeuna bata libna teh bata maksud bata di dieu mah nyaeta taneuh nu menang ngaguruhul-guruhul ceuk urangna bantalna sok sina adeg kadinya li'annahu ablagu ilai tariduli sabab eta teh leuwih nyampaikeun kana ngadohirkeun kahinaan manusia teh hina geus di jero kubur bantalna ge ku taneuh gitu kama qala Abu Jarimi wa yukrahu ayyu jalalahu firasun wa mihdatun bikasril mim wa sundukun makruh deui di si mayit dibere amparan mah di kasuran itu dibere samak di jero kubur teh wa mah dibere bantal deui eta teh makruhnya wasun dukun di petian makruh lam yuhtaj ilaihi nu teu dibutuhkeun nya normal kuburanana teu pinuh ku cai teu urug taneuhna naon sababna li'anna fi dzalika idoatul mali sabab kikituan make peti teh nganyia-nyia harta amma idati jaila sundukin lina dawatil ardi au nawiya karuhawatiha pala yukrahu lamun aina dibutuhkeun mah peti saperti tanahna murutuy digali teh uruy ka jero atau pinuh ku cai teu dekeun seep caina disedot oge ku desel ya pinuh we maka mayitna asupkeun kana peti tuluy aina beungbeuratan ku batu lelepkeun kana jero eta kuburan timbreg we ku taneuh itu lamun dibutuhkeun maka teu makruh make peti gitu cenah uluy kaituna wa yajibu tawjihu ilal kiblat wajib deui hukumna nyang hareupeun pamenteuna mayit ilal kiblati ka kiblat wajib eta tanjilan lahu manjilatal musolli sabab nempatkeun si mayit saperti ayeuna saderajat jeung jalma nu salat wajib ayeuna madep mayit oge di jero kubur wajib madep
kiblat gitu. Wa yuhadu min dalika adam wujubil istiqbal fil kafir, diambilna eta wajib hukum yang hareupeun mayit ka kiblat teh nyaeta dibandingkeun jeung ayeuna kafir. Mayit kafir mah teu wajib yang hareup kiblat gitu. Kumaha hukumna? Faya juju istiqbaluhu astidbaruhu. Bonang hukumna rek disanghareupeun ka kiblat atawa nukangan kiblat, bonang keur mayit kafir. Nah bener wajib yang hareup kiblat al kafiratu allati fi batniha janinun muslimun. Kumaha lamun ayeuna mayitna awewe kafir. Dina jero ayeuna beuteungna aya janin. Janinna geus pasti muslim sabab saur hadis Rasul teh geuning, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa bawahu yuhawidanihi au yunasironi au yumajisani. Setiap nu dilahirkeun manusia ka alam dunia eta natepan kana suci fitrah Islam kabeh oge nu dilahirkeun. Maka geus gede tergantung ka inung bapa, arek di Yahudikeun atau dinasronikeun atau dimajusikeun eta adalah tergantung inung bapa. Nah, kumaha pendidikanana. Begitu lahir sampai baleg mah eta adalah aya awewe kafiroh keur hamil maot di jerona aya janin muslim pasti di jerona mah. Nu pihot pihi ruh geus ditiupkeun ruh artina geus ngalaman hirup eta janin. Walam turjah hayatuhu ngan teu diarep-arep hirupna. Jadi teu kaarep-arep alias geus aya sangkaan maot eta janin. Yajibu istidbaruha lil kiblat, wajib mengkerkeun eta si mayit awewe kafiroh teh ka ulah disanghareupeun wajib kudu sina nukangan kiblat eta mah. Naon sababna? Liyakunal janinu mustaqbilal kiblat, supaya si janin yang hareup kiblat. Sabab ayeuna kaituna tuh liana wajhal janin ila dhahri ummihi, sabab janin mah yang hareup kana tongong inung kabelah tongong yang hareup. Matak si mayit awewe kafir inungna kudu sina nukangan kiblat. Tuluy di mana kuburkeunana watudbanu hadil mar'ah baina maqabiril muslimin wal kufar. Kuburkeunana eta si awewe antara pakuburan muslim jeung di tengah-tengahna. Kunaon sabab layadfanul muslim bi maqabiril kafir, supaya ayeuna si muslim anu dina jero patuangan kafiroh teh supaya ulah dikubur eta muslim di antara kuburan jalma kafir wa angsuhu kitu sabalik. Tuluy atuh mafhumna kumaha lamun encan ditiupkeun ruh di bawah 4 bulan si janinna teh lam yajibil istidbar fi ummihi, teu wajib nukangkeun inungna ka kiblat nya teu wajib eta mah lianahu la yajib istiqbaluhu, sabab teu wajib eta mah yang hareupeun janin ka sabab can ditiupkeun ruh hina idin kitu nya. Nah istiqbaluhu aula bener cenah eta teh ngan disanghareupeunana ka kiblat eta si janin nu can ditiupkeun ruh aula leuwih utama. Di leuwih utama keneh disanghareupeun ka kiblat eta si janin. Fa in rujiat hayatuhu kumaha lamun kaarep-arep hirup. Eta nu di jero janin di jero patuangan si kafiroh teh lam yajuj dafnuhu maha, teu meunang dikubur bareng jeung inungna. Lamun kaarep-arep hirup aya keneh detak jantungna di jero teh detak jantung janin kaarep-arep hirup. Bal yajibu syakku jaupiha, wajib kudu di sesar, dioperasi eta siapa diambil anakna gitu cenanya. Lamun kaarep-arep wa ihraji min walau muslimatan, jeung dikaluarkeun eta si janin lamun pek kaarep-arep hirup walau muslimatan, sanajan ayeuna inungna mayitna mayit muslimah awewe. Maka kitu sami inungna Islam kaarep-arep hirup janinna teh wajib kudu disesar, diambil budak.